kaharep diukna meka dengena leuwih jentre naon rupaha caritaan kulati kaparayun Sri Paduka rupina cekap di dieu bae gini patih dalam nampi kana pangbagia salira kalayan nyanggakeun sengan Gusti Prabu Jagatnetra pujas tuti sampean kukula ditarima kuleungeun kenca jeung katuhu edas disimpen puluning hati pun dehing mastakati gini matur nuwun ngeran atuh pingkalina cobi kula kaluputan ageng sareng alita muga Gusti Prabu tiasa ngahapunten kana kalepatan pati dalem urang pada saling hampura saling maklum tapi dina lebah dieu cobi ulah dumeh aya kecap paribasa abong kena hampura berkasalahan dieun-dieun teu boleh dipilampah kulanya ya di hampura cote anu teu matak nyige kana hate teu matak nyentuh kulanya anu matak teu ngabetrik kanu ati malah manar kaituna rek ngaroga hala diri aing eta ku aing di hampura kena ku hampura kulanya tapi lamun aya hate dengki beh dituna hayang ngeuneuk-ngeuneuk kana kawasa kula paling untung sia diteuk-teuk leungeun sabelah najan pancakaki abi muah bisi aing nekenkeun oge bisi timbalan bisi nguntup Raka Prabu henteu Dewan pun pisan tegaduh emutan kana badinya syukur aya kitu mah gini atuh kalaihna ti eta ping tigana tansah jeung ajeng aya pikeun saeunaon Gusti Prabu ngangkir linggih dina wangkit kiwari diondang datang dina mangsa ayeuna memang ditepikeun putri kula timbalan gini ngan saacan pok balaka kaula rek ngahaturkeun wilujeng oge ka Senopati kaharep maneh Seno kaharep jadi kapayun Gusti Seno Sri Paduka aduh puputon kemang kadaton semaheun abdi sapangeusih nagri hamba sapangeusih nagara nampi kana pangbagia salira kalayan nyanggakeun sembah kula aya dina dampa sampean panjenengan Gusti Prabu ditarima kawuwuh Kakang Pati nuhun kiadi atuh kalina ti eta bilih langkung saur bahe carek bilih riti sabumi cara sadesa Jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung muga Gusti luntur kolbu jembar manah tiasa ngahapunten jisim abdi aduh sok komo bari jeung nembe rengse urang nya anyarkeun taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin gening eta nya leres dina poe anu anyar tampilan oge kedah anyar nya tampilan kedah anyar lumawi jisim abdi oge irak suka samping anyar malah nembe wangsul ti salon nembe rengse diri bondi abdi terus beres perawatan beneran ayeuna mah ngada biasa nama dikriting hayang diluruskeun abdi teh Gusti hayang nyobian diluruskeun nya kumaha abdi ganteng ayeuna halus jiga suung euy Gusti masuk itu tahun teh jika tumpeng urang pada we Senopati atur nuhun kula kalayan aya pikir saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng tangtosna moal aya haseup mun teu aya seuneu mangga bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati kasanggakeun khusus kangge salira umum kangge nagara digening nuhun kana rupaha kasatyaan maneh jeung katepatan kang dina waki tiwari timbalan leres Gusti
saperkara kaula sono timbalan Sono. kadua tieta ngahaturkeun layang pangajen kaki patih lan senopati kula salaku raja wangkit kiwari teh aya dina kacukupan boh tina harta jeung harti Tigening. Leres. rakyat teu no gencang kana rupa hal naon rupa hal hukum nu ditangtukeun ku diri kula Pada disiplin. anu tangtuna ieu teh teu aya deui peranan sampean duaan salaku leungeun katuhu kula jeung leungeun kenca kula dina sepak terjang banting tulang ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara timbalan leres tah pangajen anu saluhur-luhurna sejak dipaparin ka diri anjeun ya leres tapi dina mangsa maneh rek dibere pangajen engke jaga ulah jadi maneh dina digawe teh ngarasa cukup nepi ka ayeuna Nya ulah. maksudna kumaha hartina teh ulah adean ku kuda beureum Ulah. abong kena prestasi geus sagudang Nya. perhargaan geus loba tungtungna sakarep digawe Ulah. eta nu teu diharepkeun ku diri kula isna salira teh simpercanten bae mangga Gusti Tigening. tadi ge nyanggamkeun bujeng hingga ka punut marganing tanaga larapati kasanggakeun Leres. tah dina nguriling ka tepi semiring nya celang ka padesaan maneh duaan anu sok kukulingan ka kampung-kampung jeung ka padesaan Sok nguneur kula. naha aya kecewas-kecewis sorak rakyat anu silu ngeunaan diri kaula Anu matak. atawa teu Anu matak tegenah teh kula. bisi aya nu pro jeung kontra daya-daya Gusti upami percanten maka kaula kumaha sadaya rahaya teh tunduk taluk ka salira Wah, tabe. tunduk timbalan sadayana teu aya anu wantun ngaluhuran basa ka salira dina mangsa salira amengan ka pakaluan teu sirikna tepa Wah, teu sirik ngareluk atuh. Nya. tapi da ai hate mah teuing getak Can karuhan hate mah kula. nya Nya. pan ai hate mah geuning kitu Kumaha cek kula? lagu teh mah geuning laut najan jero masih bisa diteleumeun Aduh. mama geuning saha nu terang Edas. najan deet teu kakoet nyanyi buku udah sadada asli ngeuneueun oge sedeh Ya, silung-silung oge. kitu Gusti tapi anu disaurkeun ku Kakang Patih nembe kasaksi ku diri kaula oge sami sarua sami Teu bent anu silung sadayana tunduk taat ka salira pada tabe. sadayana teu wantun ngalanggar aturan ti salira Wantun ngarempak. margi sagarupa hal oge boh tina pajak dicokotan ku nagara kabehanana lamun nukang nonggong paling sahiji Hey. Power. tak eta anu ngabalukarkeun jadi kasieun rahayat Nya. anu tungtungna sadayana ka salira teh depa tunduk taluk teu aya anu wantun Ngaluluhuran. ngaluhuran basa boh kalna perilaku kitu timbalan al Sae. eta nu dipika hayang sabab pula hayang ieu nagara tentrem ayem najan bari kaula ngijir kana hatena rek goreng hate ka dikulakeun wae Sabab naon sababna cobi. sabab pangalaman geus mere beja pangalaman anu karasa jeung karandapan ku diri kaula setiap makhluk yakin bakal diajen ku makhluk anu lian lamun katempo pangalana jeung pangartina Deh. Ieu ulah laras. pakayana jeung sajabana Nya. puguh juntrungna karasa ku diri kaula Laras. ya leres kaula balangsak ti bubudak baheula cicing dina pasir kamiskinan dina mangsa kerwerit baheula Deh. teu sirikna batur teh nyaeta mencrong sabelah panon ka diri kaula Dipandang sebelah mata. ngajerebian Nya. dina dari hate
tina dasar kaperih ati Tina dasar anu ngabalukarkeun jadi dorongan ke diri kula sangkan leuwih maju tur takaula hayang diajieun ku salarea kah didinya mimiti panginitan kula neangan ilmu teh kamotivasi kulanya keur mah kaula sekeseler jin keur mah kaula dina ngalap ilmu kadugalan teh dihampangkeun pisan dibabarikeun Beres. kulanya ya timbalan ku ayana ilmu geus katimu pangabisa geus katalaah pangarti kasungsi pangarti anu geus kasungsi nya kaula teh nyobaan ngajajah nagara anu nagara-nagara teh mimiti nagara leutik geus beunang dijajah ku urang di cicingan Ya. jadi raja anu ayeuna negara awu-awu langit ngaranna tuh geuning ieu bulan Bedia ngalebarkeun sayap di kidul ti kulon ti wetan ti kaler sakuriling bungking kulanya malah nu karasa mang tahun-tahun tina ngajajah teh sigana teh geus hampir kabeh Ya. bener timbalan leres Gusti hampir tah sadar lamun teh geus hampir kabeh lamun teh geus beres roes di alam dunya ngajajah kula hayang aya cita-cita deui nyata hayang ngajajah alam sawarga manikloka anu dirajaan ku Raja Triloka Batraguru. Waduh, tuh geuning nya luhur cita-cita teh. Luhur Gusti mah cita-cita hebat, saya bisa setinggi langit cita-citana. nya tuh Abdi mah cita-cita teh teu pira abdi mah. Naon? Hayang boga pamajikan dua tapi tong pasea. ulah riceu hayang dua teh nya Kitu tah? Ya. tuh geuning Ngancing. Hayang dibejer beaskeun ku marane duaan. deh cobi bulan Negara anu beres dijajah ku deuri kula ieu jeung upeti-upeti anu geus dikirim ka negara urang nu ti mana jeung saha ya jeung naon wae cobi kulan income sae mah bade diwang-wang atanapi nuturkeun data hayang data langsung dat tahu upami teh ngeunana ama mangga nyangakeun ka Kirai Senopati yo ieu jadi lan kahareup maneh tuh geuning kita pikeun laporan ka Nalendra Gusti ngeunaan raja-raja anu geus dipatalukan anak Asyawil jajahan jadi cekap harap kapayun kulan deh nggak paulis kayaknya saya mangga yo marak kaya wong wiswano dan nira kali sapita punten kape marak kaya wong dan nira kali sapita kali kinara simkuring ngadeg bulan simkuring bade ngabejer biaskeun naon rupaha raja-raja anu parantos janten patalukan salira anak jajahan nanging upami diwang-wang tadi bisi aya nu langkung atanapi anu kira teh eta kedah disarung margi kuring teh nyimpen dokumen dina file wah nya dina note kulan dina note eta not gitu sedih not pun Nabi mah orang Sunda note ngejawabna ya kumaha dibacana kitu lah cuma dibacana we maneh diteun di simkuring sawias widi abdi bade ngabantuan HP pek ya punten kula doh ya tinggal oman HP HP kuat ka dibeungkeun ku karet gitu sedih ya karet masih uduk kita teh Aduh. ieu teh meunang ngabandingkeun pun bojo aduh berak ngababetkeun maneh eta teh HP muhun kulan merek naon Cina abdi mah oh merek Ya. Cina we maneh mah Mito sanes Pipo sanes naon Avanza mobil bagus eta mah mobil atuh teuing da dipangmasyarkeun ku pun bojo ieu teh nya abdi mah padungang ge we kulan asal make we maneh mah punten kulan simkuring bade muka helap kodena pek ya
passwordna teh 785 nya genep 5 hiji aduh 777 aduh genep 8 hiji kuduaan aduh nya kabuka kabuka gini panjang-panjang teuing atuh teh sok dicook kupunana kitu ya sok dioprek marukana rada berat ongko ieu pae teh teh duh seueur folder anu can dikaluarkeun arsip-arsipna teh seueur arsip-arsipna ieu lah hapus foto hapus kudu hapus TikTok nya kamera teh eta ari naon aplikasi hejo can dihapus eta kudu WA ieu mah WA nya hapus do digolep nya ulang aduh VPN nya alah gigi lep age aja tah ieu Gusti ieu pek doh nguningakeun kulan dina salawe negara di alam dunia sadaya kana 85% Allah 85% muhun kulan ini sindakna sabaraha negara aya 23 negara Amuy. di salawe teh muhun Allah 13 nya nya tah dina negara ieu teh parados jadi patalukan salira cik tataan negara mana wae dah cobi kahiji negara Mandaraka doh rajana saha rajana Prabu Salya wah beres eta geus ngirim upeti barantos naon naon teh ieu mah ngirimna teh sayur mayur ya nya sayur mayur leres sayuran kulana sabang saning wortel engkol bawang waluh terong jukut goreng bonteng alah bonteng nya geus nepi parantos lebat kana 5 ton beres kulan lajeng deui naon deui kadua negara Mandura Harja ya Mandura Harja sumuhun cobi rajana teh nyata Prabu beres ngirim naon eta aya mah ngirim teh nyata obat-obat herbal oh obat herbal nya di antarana gingseng jahe purwoceng sikur doh cecenet nyempil laja atuh cenah obat-obat istana aya bintang 7 aya jambe ngora aya kombantrin aspirin irek Shoptek 2 ya tisu magic irek oralit tisu magic nya saya oh iya jadi naon tisu magic eta aya terus dugi geus parantos deui lajeng deui nyaeta ti negara Wirata saha rajana teh Prabu Matswapati ieu bulan ieu da ieu mah ngirimna teh margi kasohorna ku hewan-hewan kasorder sasatoa aya di eta tempatnya dikiriman ka dieu oh beres atuh nya ingon-ingonna kage kebun binatang aya kage patani aya di antarana cobi gajah oh beres gajah tilu nya monyet alah monyet lutut aya jenis simpanse aya lajeng deui jenis orang utan aya ragutan si Amang nya si Amang si Hendy anu ngirim mah ieu si Hendy ya bekantan masa teh jeung si Oong lajeng deui mau teras deui singa begu atuh cenah ieu buaya aya buaya oge buaya aya buaya rawa jeung aya buaya darat kitu kulan aya meri we ieu anu eta meri 1000 jeung endogna walah beres lalajeng lalai nah lalai maka jadi kirimkeun lalai ieu mah lalai hias sih lalai antik atuh eta mah
Kitu rupa-rupa parantos kakintun melantos tartib di serenten urang. Beres eta kulan. Lajeng deui ieu teh ti nagara Ciruluk. Wah, naon teh kulan? Saharajana Prabu Rudi Haryadi. Wah, beres. Ngirim naon? Beas. Beas 2 kilo. Aduh. 2 ton. 2 ton atuh. Peuyeum. Ya. Harmis. Alah, kijing. Kijing jeung sajabana geus katarima parantos. Eta teh aya. Lajeng deui ti nagara Batamerah Rajana Prabu Jungkrung Merdea. Oh, beres. Ngirim upeti jumanten. Geus kabeh katarima upeti parantos. 100 kulan. Ieu aya nu hiji teu acan Gusti. Di mana? Di negara Astina. Nah can taluk teu acan. Taluk matos. Taluk matos. Upeti can ka kintun dina waktosaina teh. Tapi can barang. Telat. Nah, sigana mah kabulusan kahujanan heula sigana. Dirupina kitu kulan. Kitu atuh simpatisan anu barang bere. Ya, cobi kulan. Anu main kasalira mesieun. Ya. Haji Minto. Aya Pak Haji Minto. Abah di Saung Ambu. Ya. Abah di SJS. Aya kulan. Pak Haji Dian Tegal Kalapa. Kang Simon. Kang Ahyar Jasmin. Ya. Aku. Eta mah ngirim peneri bagi hiburan. Ya ada kulan. Atuh cenah. Wah Arwan. Ya. Arwana, sana si Wah Arwan. Urang Ciriluk eta. Ya. Sareng deui Aden Odon. Ya. Om Rahmat Biguna aseur ieu mah. Seueur kulan. Loba seueur. Seueur. Da margi kamari pan saya keur happy birthday pan. Da ngintun ka salira. Nuju HBD. Itu cenah kita HBD atuh kembang di sejabana atos. Atos lengkap. Kitu parantos ka kintun. Jadi astina nu can katarima teh da acan Gusti. Iya. Lamun jarak saminggu di ayeuna can rek nepi upeti teh asina urang datang ka itu bari mawa pasukan urang bombardir urang. Wah. Sae mangga. Beres kulan. Siapa? Negara anu acan, negara anu acan mah aya 2. Naon? Negara Dwarawati. Teh. Ieu. Raja teh Kresna. Sareng negara Amarta raja teh Yudhistira. Teh ieu. Eta can beunang, da acan. Naha? Naha kulan. Nu mawi naha sia? Hey. Power kulan. Sieun, kumaha tuh Kang? Sieun. Eta teh da acan we karuris kurang sare. Naon sia ngomong kitu teh? Tuh. Asana teh kahalangan ku 2-3 negara eta negara teh. Teh. Sakitu deh kulannya. Sadaya-daya. Pati, imbal karep sia. Sudah pati ka tukang deui. Oh siap mah. Payun deh. Tuh. Sok payun deui kayaknya. Hoream disentakna. Iya, sok dengar kalongeun kayak. Baik kula naon ieu bu karek di bonding bisi keriting deui. Ayo. Anyar menang nyatok manehna mah. Sadaya-daya. Negara Dwarawati jeung negara Amarta teh memang rada hese dijajah. Naon sababna? Hah? Cukang lalu kulan. Kahiji negara eta teh hese pisan dilebetan ku urang. Margi teu diwenangkeun pisan lamun teh aya jelema sajabati warga negara di tempat lamun lebat ka tempat kedah katingali heula KTP paspor di sajabana. Tuh. Nya. Asli dina keamanan rekep kaya geget. Tohaga. Utawi di negara Amarta. Oge rahayatna oge sauyunan dina pamimpin jeung rahayatna babarengan ngamuara dina hiji gawe. Gotong royong kulan. Hartina teh sabeungkeutan. Dah, ieu. Dina alamna dijaga. Lestari kulan. Wawasan lingkungan dipake. Tuh. Beres. Oge pamimpinna teh deukeut pisan jeung rahayatna, beda jeung pamimpin anu lian anu ukur ucang angge dina kantor, kedah kumaha kaula. Wah, atuh lila kene aing rek ngajajah sawarga teh lamun kahalangan ku 2 eta negara. Ya. Lamun kitu urang puseurkeun jeung fokuskeun ka negara Dwarawati jeung negara Amarta. Ya. Beres. Tadi teh cek maneh teh kumaha? Wawasan lingkungan diangge. Kultura budayana diangge. Jeung agamisna oge sadayana ge nganut hiji agama
anu memang jadi cekelan maranehna sangkan dunya lan akhirat. Iya. Nya. Jadi kitu ya. Kieu we. Cobi kula Silokana Bapak Tani melak peuteuy teh jeung hileudna ya. nya. Tapi di mana eta peuteuy geus peuteuyan ujug-ujug aya hileud di jero peuteuy. Teu geuning. Cacak-cacak peuteuy barang anu lemet eta hileud bisa asup. Teh bisa Gambarkeun ieu nagara. anu Ya. sakit. Nagara anu sakitu wilayahna gede pirako teu bisa neuneun hileud. Ya. Lares. Teu biasa neuneun hileud maksudna kumaha atuh matak naon urang teh hartina teh urang timbangan. Ya. Mun dina silat mah nyata timbangan eta teh. Usik. Timbangan teh nuturkeun tenaga batu. Tah eta. Lamun manehna wawasan lingkunganna hade, lamun manehna make ageman anu hade, tah eta urang goda. Godana kumaha? Goda. Sapertina eta jelema teh beragama leket dina agamana. Getol ibadahna ulanya. Dina sajaroning beragamana. Dina sajaroning beribadahna ulah dihalangan ibadahna. Ya. Tapi urang kumaha carana lumebet ka eta patempatan bari jeung halus Lemes. sangkan di aku kumaranena geus di aku kumanehna teh tah didinya bong broy kupang bibita dunya. Ya. Jadi tujuanana dipengparkeun lain salamet dunya akhirat tapi tujuanna teh nyata pikeun beunghar dirina di dunya. Teh, ieu senang di dunia teh kitu. Teu senang di dunya yakin kaituna moangeuna Nya. tong mentingkeun akhirat. Nya. Ya. Sina poho. Anteur kahayangna mimitina wowoy urang boga kartel ganja ya. Ya. Kartel ganja urang selundupkeun ka eta patempatan. Ya. Sing ladip teh Sing apik ulanya. bere mimitina. Ngan sifatna ganja mah apan kaituna teh tutuluyan. Ya. Nalika geus tutuluyan kitu tah didinya cekok anak mudana geus beukieun kana ganja didinya urang bisa usaha dagang ganja. Ya. Ieu eta ulah. Kauntunganana kaduana du diala mental barudakna. Da moal mungkin patani make jeung nginum ngadahar ganja. Ya moal atuh. Datang tuna oge budak ngora. Jumpa penerus. Contoh di negara astina ganja jeung mabok-mabokan teh geus lumrah. Nya. Hiji budaya dina nongton dangdut atawa dina nongton lalaguan di sejabana kadang-kadang teu afdol lamun teu bari mabok kitu. Asa teu pantes mun teu bari mabok teh geulana. Nya. Laras cekok pikiranana. Tina eta jeung deui tina orientasi gagamana, orientasi beragamana, berpakemanana teh nyaeta boga rasa capek we dina ibadah. Jadi ibadah teh sina diakalan. Ya. Sina kedua. Dadang puasa, dadak sakala boga rasa labu. Boga rasa loba penyakit. Sing loba alasan we. Bener. Datang puasa api-api babatukan maranehna. Aduh, api-api panas Biasa diri. abdi ieu mah. Ya. Ya, waduh. Bener timbala. Tak. Tina ageman hiji, tina budaya. Urang selupkeun budaya-budaya urang. Nu tadi minum-minuman. Nya, mabok-mabok. Kadua tina baju. Pakaianna. Cara jeung katang tuanana leutikan nyaeta di negara eta budayana leungitkeun. Tah budak-budak ngorana sulah nepi ka apal ka karuhun-karuhunna. Tah hiji, kadua leungitkeun artefak sejarahna. Ya, nya otakna. Katilu leungitkeun panca kaki jeung karuhunna. Durna kaopat sina boga rasa karuhun-karuhunna teh ortodok jelema blegu kabeh. Ya, eta beres. Waduh. Geus kitu cekok budaya urang. Papakaian urang teh nyaeta papakaian lekmu. Ya. Aduh. Kelekmong teh kelek katemo. Ya. Make legging. Make legging. Jual cangcut hurung ka ditu. Laras. Jeung badayna. Ya. Tak geus dipake cangcut hurung sina renang. Ame kasetrum. Sina
ya Sina ngarannya babari ngan prosesna bakal lila ngan cing inget alon-alon asa kelakon Nya. lain ibarat cikaracak ningang batu laun-laun ge jadi legok Leres. najan satetes tapi kaituna ngalegokeun batu ya iya satetes jadi mata leres nanging upami kaula gaduh ieu mah gaduh pun tetapi naon gaduh saran sakedik mamanawian ye Ayo. tangi ku salira panjenengan kumaha aya ide upami ngudag di negara Amarta utawina ai negara Amarta teh di kawasan teh ku Pandawa nya hari Pandawa teh jelema 5 lalaki wungkul saturunan disebut Pandawa Pandawa ulanya nu panggedena Pandawa teh jadi raja tah sedangkan hukumna Pandawa cenah ieu cenah ieu ya nya sobi benang hiji benang kabeh jibe atuh tak kaulah teh gaduh ide sakedik kumaha lamun urang culik raja negara Yudhistira ya nya urang bawa ka dieu urang taros raga katineungan nah daek jadi raja anak jajan patalukan urang atau henteu mun teu daek urang paehan yo nah sanggup panepikeun nyulikna sanggup benar ya asli ya kan sabaraha lila pikeun nyulikna nyuhunkeun waktu saya 2 minggu mah wah alhamdulillah teuing teh bobol teuing atuh beubeul teuing atuh nya geng ke anu ngaranna oge nya atuh saminggu lila lila keneh atuh sabaraha dinten waktosna tuh saur salira kira-kira nu sae 3 poe kumaha ya atuh ekspres ulanya 3 dinten nya asa pamohalan kaula teh nya atuh kumiangna kaitu oge sadinten kaula teh jauh tina sono ieu mah teu geuning 3 poe ku aing dibere waktu dina mangsa 3 poe ieu heug bisa nyokot Yudhistira disogrogkeun ka diri kula nya hayang naon di negara maneh moal burung dicumponan mal burung di subadanan tapi lamun sajarah 3 poe balik ka dieu nali giging teu mawa naon nganung hati beuheung saku aing disapatkeun wah iya pulang beheung jadi tandon man joget teh ke beuheung aing pasti waduh montong waduh sia nya upami teh mah tos jadi pancen raja mangga teh teuing ngiringan kumaha kapal sampean benar ya lagi widi kalau ngabantun pasukan be pikeun batur keung di jalan pek bawa secukupna ke pasukan saya mangga jadi lah gitu geuning akang teh teu geuning nya boga ku ideuna tapi geuning aduh matak nyilak berat di matak naon ke mah ngomong loba ngomong tong sasanggupanan atuh hayang ka alem teh nya hayang ka berebeas eta teh nya Hayang ka jadi ka mana karep ngomongna teu nyaho pan akibatna kumaha nya atuh jadi jelema teh tong nyerenteng teuing atuh nya tong wani teuing tong wani teuing bakal nolak jadi ka dieu teh saperkawis salam hormat di sadaya ais pangampih jajaran ti nagara Astina anu teu tiasa dongkap dina wangkit kiwari jalaran kasibukan di negara anu sakeueur pisan PR anu kedah direngsekeun wah ya. laras oge mang teh dongkapna ka dieu sakumaha janji mangsa baheula janji salira sareng anger Prabu Suyudana dina mangsa taun anu kalangkung nyaeta nagara Astina anu parantos duduk taluk ka urang nagara awu-awu langit anu sabulan sakali kedah masihan upeti sakumaha perjanjian yen kenah nepi ka 10 gotongan uga bulan kalayan dina wangkit kiwari temang bade nyanggakeun sakumaha mistina parantos di Mas genge kalu
parantos kumplit angga gerak tinggalan kusalira pilih aya kakirang teh mah kurang langsung kontak akhir Prabu Suyudan daku kituna hapunten oge dina rupahaka telatan simpuring janggakeun beuheum tangga teukeun suku genteng belokeun muga ulah janten rengating penggalih salira panjenengan akhir sepuh ieu mah tara leupas digadangding nyaritana teh boleh nemang we kulanya padahal manehna teh jelema beragama nya eta kitu pemuka agama menang nyekok aing teh menang ngadoktrin bari jeung nempo dina salah sahiji naon kulan dina konten TikTok na teh jeung nyawer ani-ani ya bener ai ani-ani teh naon ani-ani Gusti naon kulan wa abdi terus maut aput apun eta jauh deui kitu anger nya ditarima oge mangga bilih ku kasih ke Senopati bilih bade ninggalan sakumaha anu parantos di simpen di itu patempatan kumaha Gusti keun percaya kaula ka salira percanten oh kitu ya kumaha atuh nya teu nanaon da telat saeutik mah da tadina ge mun leuwih ti saminggu jigana bakal dibombardir di kaula tuh untung kecipali jalanna nya untung malibir kadinya pas kahitungan tepat lamun jalan ka Lembang mah pi iraheun nya bakal loba ka pahung kulan san meureun dicatat teh kalangan atau kalangan ku dekas gelo da di Castello teh kulan Castello eta nya kitu ya oke ieu anu umat tadi disanggamkeun ku mangawitan nembe tuh cobi wirepun anak teh anak murid nya hiji-hijina anu rada bakti keur jadi kolot karasa kanyaahna taat anjeunna mah abongkena budak jujur abongkena budak soleh leres keur mah meureun tadina meureun kabarokahan ongko kasimeuhan dumeh kabeuli ieu hate da mang teh ilmu teh kabehanana geus aya di Kijaro nyata Arjuna teh terus diketrukeun kulannya iya ngan dina lebah dieu nguping warti narima beja kulantaran salira teh pan viral FYP keur trending topik nya wireh hiji raja anu sakti manraguna puncul hingga papa tahun anak teh nyaeta kabita ngeunaan pailmuan kadugalanana kataji kulannya anu maklum dina waktu kiwari teh pun anak teh haus ku ilmu lapar ku pangabisa nepi ka muntang sadaya kapun mang hayang dijajab ka ieu patempatan balai dianteur nya ai masalah ditampinteuna mah da ai mang mah da teu tiasa ngawalan eta mah aya di Ratu Gagah aya di Menak kumaha rupaha ge aya di salira panjenengan uluh kade Gusti kade ulah ngamuridkeun nya sing ati-ati bisi bogoh ka pamajikan salira ge eta nya hayo ulah lel ke aya bejana ke murid bogoh ka pamajikan guru nya bener nya marukana kitu numatak lamun teh si sakat kade cing hati-hati dicuriga nih jadi bade hayang ngaguru ka kaula tak kitu ngen mangga plan mangga